Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 40 hiji. Judul carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Indung Kuring. Ye nu nganggitna MO Sarakosih Sindang Barang Cianjur. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nepi ka ayeuna sakieu geus rai anak, lamun kuring ngadenge sora dulag dina maleman lebaran, hate teh asa kagagas sok ras ingat ka indung kuring anu geus teu aya di kieuna. Kuring anu teu kungsi nyaho di rupa bapa da basa bapa maot, kuring kakarek leleng ka halu. Jadi teu aya deui ngan indung anu kapapancenan ngurus kuring, kalawan teu aya nu mantu-mantu. Lantaran emak teh teu adi teu lanceuk, lir nu nunggal pinang iwal ti kuring anu uruseun keneh. Indung kuring saukur hirup tina buburuh di tukang warung nyieunnan kadaharan kayaning jalabria jeung pisang goreng, atawa selang-selang tidinya di saha bae lamun aya nu ngahiras. Pokona mah aya dina hirup nu kacida sangsarana. Kaharti lamun ladangna digawe teh ngan ukur cukup keur dahar tanpa lapar teh sanyana, bari maksakeun maneh nyakolakeun kuring. Lamun kuring geus balik ti sakola nenjok karipuhan nu jadi indung minangka keur nalang-nalangna, kuring sok mangalakeun cai kabah asik tukang warung deukeut pasar. Buruhna ge taratang tu paling gede teh 2 atawa 3 sen anu ku kuring sok tuluy diceng-celengankeun. Keur meuli-meuli calana kolor atawa baju kutung sangkan teu sagala ku emak teuing. Indung kuring tetep usaha dug hulupet nyawa keur ngabayuan kuring, tapi da puguh tenaga awewe ngan ukur nyatu nungtut pake butut. Bari ridho kanu kawasa tumamprah kana kadar dibaranganku neuneda sangkan kuring kadua indung di tang tayungan. Ingat keneh nepi ka ayeuna dina salah sahiji peutingan lebaran, kuring lalangkarakan di tengah imah. Ari indung yang hunjar lambar bari ngajarumat baju kuring. Cempor dina ajug cahyana teu pati bengras, tur kakalincesan katebak angin meh parem. Di masjid ngadurugdug sora dulag teu aya eureuna diengklokan ku kohkol, kuring oge lain teu hayang milu dulag jeung batur. Ngan kuring mah era lantaran teu dibaju keur mah baju teh ngan hiji-hijina tur harita dilaan heula dijarumat deui nu renyehna urut nyeseuh pakeun lebaran. Ma ceuk kuring bari ngaragap garapan emak. Baju abdi keur enjing lebaran teh ieu bae kitu. Indung kuring teu nembalan kalah jadi neuteup kana beungeut ari direret teh anjeunna bat cari nakdak katinggal cisocana nyak celakan kana lahunan. Anak king, saurna bari jeung pegat-pegat dumareda. Lamun aya keneh mah bapa, tangtu we ku bapa dipangmeulikeun baju samping cara batur meureun. Geus kadar urang kudu kieu, wayahna bae sing sabar, da mah teh lain teu nyaah ka ujang. Ngan tepi kadinya sora indung nu bisa kadenge ku kuring. Lantaran kuring kaburu nyuuh kana lahunan indung, bari nyegruk ceuri ku nalangsa. Indung kuring karasa ngusapan sirah nu tungtungna jadi cipruk ku cisocana anu nyurucud teu eureun-eureun. Geus leler kana langsaan kareuwah-reuwah ku anu takdir jeung nu galumbira babaturan di buruan masjid nyareungeut petasan. Kadenge ucap pangdoa indung anu panungtungan dina peuting eta. Didoakeun ku emak sing pait daging pahang tulang, sing jauh balai parak rejeki, sing bisa ngabungahkeun di akhir
kasasama. Peperiheun ujang ayeuna teu bisa bungah, da puguh teu boga bapa. Aya oge emak pilaka darab pangawak awewe. Ngan ukur HTW gede, beli teu boleh merebes milih. Jap jempling, kuring teu ngomong emak teh sasauran deui nu kadenge ngan suara takbir nu beuki lila beuki rame ku suara budak. Ditambah ku aya nu kadenge suara jangkrik di pipir patembalan jeung cihcir ngurilingan imah. Kawas lain sacihcir-cihcirna cek hate bari rada muriding bulu punduk, pantas lamun aya karuhun lelongok ngalanglang ku arwahna teh. Emak ngagoloyoh ka enggon blukna ku banda mani kadenge blukna mebetkeun anjeun kana bantal. Ujang geura sare bisi katinggalkeun salat sunat isukan. Ayeuna kuring geus kolot, geus boga anak pamajikan, lamun ras kadinya kapeuting lebaran harita tara kanyahoan cimata miheulaan kaluar. Pamunteuk mah kumalangkang dina ingatan hiji pamunteuk nu pinuh ku kasedih. Dina malaman lebaran eta kuring paungku-ungku jeung indung dibauran ku sora jangkrik jeung cicir di pipir ari dina malaman lebaran ayeuna tahun 1861. Sanggeus kuring kolot, kuring diriung ku anak jeung pamajikan. Baheula mah kuring teu ngarasa ngariung jeung bapa jadi pohara bedana jeung ayeuna iwalti sarua pada-pada dina maleman lebaran nu sarua ramena di masjid kudu lag nu rugtug basa indung kuring ceurik nyaah kanu jadi anak tapi teu aya pakeun. Ceurikna dina maleman lebaran ayeuna kuring teu ngadenge sora jangkrik jeung cihcir tapi sora seurina anak pamajikan. Kana langsaan kuring diganti ku kabungahan bagja nu geus bisa ngabungakeun anak katut pamajikan dina maleman lebaran berkahna pandua indung. Anak kuring bangun geus teu ngeunah cicing hayang buru-buru milu dulag, cerut kuring ka masjid bari nungtun budak tuluy takbir. Tapi hate bari ngarakacak ceurik inget ka indung anu teu kaburu dimuliakeun ku kuring di dunia lantaran geus ninggalkeun kuring dina waktu sangsara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muga-muga nu maha kawasa mika asih ka indung kuring seperti mika asihna emak ka kuring keur waktu leutik, sarta muga-muga Gusti nempatkeun indung kuring dina tempat anu dirahmat ku anjeunna. Amin ya robbal alamin. Tamat cenah ieu pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.